Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara batu dongeng enteng pang bebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Kileuksa para mitra karangan Kileuksa teu karaos ayeuna nincak bagian ka-25. Nyarelek waktu sebenarnya hiji tanda urang betah hirup di dunia. Mangga atuh para mitra dina bagian ke-25 ieu Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu sadaya. Ari ceuk basa Sunda mangkukna iraha cenah Mang Jaya? Nyaeta mangkukna 2 dinten sateacana dinten ieu. Sadinten sateacana kamari nya kitu nya. Mangkukna eta namina para mitra. Sanes mangkukna carogena bikukna sadira. Ieu mah ieu mangkukna wak anu aya hubungan sareng waktos. Janten suat mangkukna teh nyaeta sadinten sate acana kamari kitu. Pami kamari sadinten sate acana ayeuna, janten mangkukna 2 dinten sate acana ayeuna. Kitu etang-etanganana. Mangga atuh para wargi dongeng urang teraskeun deui judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileuksa dina bagian ka-25. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karya Kileuksa ayeuna nincak bagian ka-25. Dina akhir bagian ka-24 urang parantos sami-sami ngabandungan harita mangkurip sareng ading nuju nyusul-nyusul nyinining. Namung para wargi katohyan ku nyinining harita teh. Kumargi nyinining ye keur lalajo wayang kitu para mitra. Dina dongeng teh cenah wayang di nagara siluman kitu. Aya dewe para mitra dasar dongeng. Mangga atuh para mitra wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pang beberahman. Atuh kumaha para mitra nyinining harita. Nyinining harita ngajenghok reuas da sieun aya nu nganyahoankeun ka manehanana. Bu, cilaka bapa ge pipilueun nyusul ayeuna mah geuning. Sigana mah Kang Ading bebeja ka bapa nu akhirna nyusul ka dieu. Tapi aing mah moal wakan nepungan jeung deui moal tereh kapanggih sabab aing nu pangheulana awas ka bapa. Pokona mah aing mah bisa nyumput di nu buni, ceuk hate nyinining bari tuluy nangtung. Koreleng katukangeun panggung rek nyumput. Ari ayana beulah katuheueun panggung sedengkeun Ading jeung Mangkurip aya di hareupeun panggung rada beh kenca. Harita duanana geus bosen nempoan di dinya. Terus laleumpang kagigireun panggung bari tetep rarat reret nempoan ka unggal juru sugan aya nyinining. Cenah jalma di tempat kieu mah jang moal tereh-tereh kapanggih kaya kieu mah atuh. Da puguh meuni kanel kieu barisan manusa teh. Tong kabeh karepan mang can lila neangan teh. Keun sing sabar da moal burung kapanggih. Urang idar we ka unggal tempat. Temal Ading bari tuluy sasalendep kana sela-sela jalma loba. Dituturkeun ku Mangkurip nu akhirna Ading ngarandeg pok nyarita deui. Urang teh angkat tukangeun panggung mang, biasana mah sok loba nu caricing bari ngobrol atawa aya nu sare. Yuk hari itu mang. Nam kumaha ujang we mang mah moal burung nuturkeun. Tuluy duanana nguliwed ka tukangeun panggung. Kaayaan di dinya rada poek da teu dipasang lampu, tapi jalma mah loba nu lalar liwat. Malah aya nu keur uplek ngobrol jeung baturna nu udud rumang jiga cika-cika. Ading rada ngajenghok lantaran di dinya aya awewe ngajanteng sorangan siga nu teu boga batur. Malah potongan awakna beciga nyinining ngan hanya ka teu sidik da rada poek. Reg Ading eureun panon molohok ka nyinining nu memang keur aya di dinya ngan teu nyahoeun yen bapana jeung Ading oge ka dinya. Aya naon make jeung eureun jang? Terus atuh ka ditu. Ceuk Mangkurip bari nunyu. Tapi manehna ge teu bisa kebat kahalangan kuriungan jalma nu aya di dinya jeung kagok loba barang teu puguh. Teu kudu ka ditu mang keula sing sabar mang, tu tingali aya mojang nu jiga nyinining. Tapi abdi asa-asa da puguh poek, coba awaskeun mang. Na nyinining atawa lainnya. Mana jang? Mangkurip meuni euleugeuh. Itu tuh.
nunangtung deket pipir imah piraku teu katingal. Nya awewe jiga nama nya jiga anak mang buah-buah nya jang geroan atuh. Mang Kurip hatena deg-degan panon melong kanyinining nu can nyahun yen didinya teh geus aya bapana. Ulah digamahan mending urang intip heula mang. Tapi jalan hese kapaksa kudu muter ka hareup jalan tuh. Moncor kana pun panggung. Ceuk ading bari rarat-reret neangan jalan nu bisa diliwatan. Nya moncore ka kolong panggung jang yu jeung Mang Yu. Mang Kurip satujueun malah tuluy moncor bangun rusuh. Ampir we sirahna ti dagor kana kai nu dipake panggung. Ading teu ngomong deui tuluy para mitra moncor nuturkeun Mang Kurip. Duanana segut jeung rancingeus. Ngan hanya ka di kolong panggung rada heurin jeung loba barudak keur sare. Tapi najan kitu ge ading jeung Mang Kurip tuluy maju bari dodongkoan. Akhirna tepi kanu dijugjug. Red kaurut nyirining nangtung barang breh tetela geus eueuh. Tadi basa ading jeung Mang Kurip arasup ka kolong kareret ku nyirining puguh reuwaseun tuluy indit bari ngagerentes. Cilaka. Jigana bapa jeung Kang Ading geus nyahun ka diri aing. Pasti rek nyampeurkeun. Mending ini ti dieu ngajauhan ngarah teu tepung. Mun tepung mah pasti bapa teh ngajak balik, mangkani ieu kasempatan hade. Teu meunang dilalawarakeun moal aya waktu nu hade pikeun babarengan jeung Arjuna. Kitu ceuk hate nyinining basa indit ti dinya. Tuluy mubus kana lautan jalma nu loba sasalendep bangun rusuh naker para mitra sadaya kulantaran sieun kapanggih ku bapana jeung ading. Ari ading jeung Mang Kurip harita teh barang nempo kanyataan kitu meninggal huleng bakat ku haneueul. Lantaran nu disusul teh leungit, hate Mang Kurip lelenyapan, jajantung ratug asa tagiwur teu puguh rasa. Beungeut anakna kokolebatan bae ngagoda, matak sedih jeung matak hariwang. Waduh, cilaka jang. Geuning geus eueuh man teh nya Mojang teh. Boa-boa lain anak emang teh majang. Moannya mendingan sakolepat geus eueuh deui. Panasa teu lila moncor ka kolong teh. Tapi na geus eueuh deui nya. Ading teu nemalan manehna sarua ngarasa kaget. Lantaran teu nyana bet bisa ngaleungit Nyi Mojang teh. Tapi lila-lila ading sadar bisi nyinining geus nempoeun ka manehna jeung ka Mang Kurip. Kudu hati-hati mang bisi nyinining geus manggihan ka urang. Ayeuna mah kudu waspada we neanganana. Yuk urang ka sisiriungan. Ulah ka tengah moal aya urang taringakeun tinu poek, urang intip di sisi. Ceuk ading bari nunjuk ka tebeh kidul. Didinya teu pati loba jelema malah meniti iseun dak ka panggung teh teu katempo kahalangan ku tangkal nangka. Nama tu ka ditu ceuk Mang Kurip bari indit. Hatena geus teu sabar hayang geura tepung jeung anakna susuganan bisa kapanggih. Tekung silila duanana geus ngajanteng hanapeun tatangkalan. Didinya mah awas karatusan jalma nu keur lalajo. Diteuteut kabeh bari neangan nyinining. Tapi waleh teu kapanggih atuh Mang Kurip teh meuni kekerot bakat ku keheul lantaran anakna teu aya di dinya. Ading ge sarua handeueul sabab geus katempo bet teu beunang kalah ka leungit teu. Hese mang lapur we sigana teh geus kieu mah hese ye. Ading kawas nu beak harepan sirah karasa berat kawas nu nyeri. Ke heula jang, ke heula tenang jang. Ulah waka ngomong kitu tuh talingakeun jalma-jalma nu sakitu lobana. Sugan we keur kitu teh anak Mang Norojo tina lautan jalma. Tapi raku manehna ge arek cicing di tengah imah mah. Nyamangkeunlah urang titenan sing apik. Duanana apikna keur nempoan kaayaan di dinya ngan teu sirikna unggal manusa nu ditelekeun rupana. Unggal aya awewe disidik-sidik najan katempona geus kolot ge teu boleh ditegeskeun. Da bisi nyinining nu nyamar tapi tetep teu kapanggih. Ari nu diteanganana harita masih kene sasalendep tina sela-sela jalma nu sakitu kandelna. Kahalangan kuratusan jalma nu lalajo, tapi nyinining taya kasieun tuluy bae salah sapsurusup kaditu kadieu. Bari mikir dina hatena hayang ulah kapanggih ku bapana. Aing kudu pindah ka beulah kaler. Tangtu moal kapanggih ku bapa sabab kahalangan ku jalma loba. Ngan aing teu meunang jauh ti panggung bisi teu kanyahoan mun aya Kang Arjuna. Lapur mata kerugi aing teh. Tuah di ditu dinu buni. Cek nyinining bari euleugeg nempo ka tebeh kaler. Terus lempang beki gancang lantaran didinya mah nu lalajo rada carang. Beki kasisi, beki babari akhirna. Blus ka tebeh kaler.
cek pangrasa namah para mitra aman, tapi hanya karek murukan di jugjug teh kudu ngaliwatan tempat nu caang jeung nenggang ti ading jeung mangkurip. Kabeneran duanana keur melong kadinya, lar nyinining ngaliwat atuh kacaangan pisan ku lampu, boh dedegan, boh beungeut katara pisan. Mangkurip meninggal nyap bakat ku bunga, pok nyarita hari weus-weus. Jang, itu aya nu ngaliwat geula ditu. Aduh, jauh deui na geus aya di dinya deui nya. Asa gancang-gancang teuing. Kuring gedempong mang, yu urang susul ka ditu sugan beunang. Para mitra anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Bering duanana arinit, norobos kandelna jalma bangun rusuh, ngan teu sirikna lumpat bakat ku hayang beunang. Kaayaan rada goyang, jalma-jalma loba nu kukulutus bari pating dalieu. Puguh nu sejen ge ribut das disangka nama aya kaributan. Nu dihareup ngalieu ka tukang nu ditukang pating euleug ka hareup. Kaayaan kitu teh kanyahoan ku nyinining puguh reuwaseun tuluy rarat-reret nempoan ka tengah-tengah jalma loba. Nah aya naon ulah lajo teh nya? Aya copet kitu atawa aya budak nu kadempet? Leuh, aya nu leumpang rurusuhan jiga Kang Ading. Hah? Geuningan jeung bapak. Pasti rek mudag aing meureun nempueun mata kitu oge. Cilaka aing aduh. Rek kakidul we aing mah. Rek moncor ka kolong panggung jiga maranehan tati. Cek hate nyinining bari tuluy leumpang rurusuhan. Akhirna tepi ka sisi panggung belah kaler. Tuluy moncor ka kolong. Teu lila geus aya belah kidul deui geus nepi ka urut tadi. Jen ngajenteng sisi panggung. Melong ka tengah-tengah nu keur lalajo. Nempo ading jeung bapa nu keur laleumpang rusuh bari pada ngagelendeng ku jalma-jalma. Malah aya nu nyentak sagala tapi ku mangkurip teu dipalire. Tuluy leumpang bari babadug tungtungna jalma-jalma nyingrai mere jalan. Atuh ading bungaheun telenjang muru ka sisi rek mudag nyinining. Teu lila duanana geus aya di sisi. Tepi kanu dijugjugna tapi lapur teu kapanggih jeung nyinining. Walah, nakamana nya mah geus eueuh geuninganan, cek ading para mitra sadaya. Bari luak liuk neangan nyinining. Napasna ngahegak. Habari panon gular giler jiga bangsat sedengkeun mangkurip calangap bakat ku capek. Kesang ngucur saluar awak urut bieu kukurubutan di tengah-tengah jalma loba. Aduh, kurang ajar budak teh nya. Na kunaon nya jiga nu geus nyaho ka urang teh meureun? Nu matak manehna ngiles. Kumaha atuh nya? Ceuk mangkurip bari kakerot bakat ku amak. Ngarasahan nyelu pedah anakna teu kasusul mangkani geus yakin aya di dinya. Ading harita nyarita deui para mitra. Teu rugi mang lantaran ku kajadian kieu urang yakin jeung nyaho ye nyinining teh aya di dieu. Ayeuna ulah kagok mang, urang teangan lah kuduaan, tapi ulah bareng mang kepung sakaliannya. Ading tegas manehna tetep gede harapan. Lantaran can beunang geus yakin ayana. Oh bener jang tapi kumaha carana? Ye, kuring rek nyusul kana urut tadi malah angger rek moncor ka kolong panggung jalana. Terus rek neangan di ditu. Ari mamang kudu ka kulon neanganana. Megat nyinining bisi ka ditu tuh. Terus maju ka ditu tuh, ke tepung jeung kuring deukeut angka-angkanya. Tah kitu mang. Oh, diporo meureun nya. Tah kitu bener. Kumaha satuju teu mang? Satuju pisan ari mang mana mah atuh urang jalankeun. Yuk. Cek ading bari tuluy ngalewas muru panggung, terus moncor ka kolong panggung. Tuluy bijil ti belah kidul barang serog kadinya. Manehna rarat-reret neangan nyinining tapi teu kapanggih. Lantaran nyinining geus ngalewas deui asup kana riungan jalma loba. Waduh, geus eueuh deui we, teu na ka mana atuh nyinining teh nya. Kawas nu geus lieur wae mun itu daek nepungan ka kolot. Anak naon ngaranna nu teu hormat ka kolot teh? Mun teu malire kanu jadi bapa. Tapi apaan manehna teh keur aya di alam teu puguh. Pasti pipikiranna gitu bener ieu teh. Keunah rek diteangan ku aing. Cek ading ngomong sorangan. Harita teh para mitra tuluy neangan deui nyinining kalayang koloyong sorangan. Bari neges-neges unggal nu aya di dinya. Utamana mah nu kasebut awewe tuluy diteges-teges. Ari mangkurip basa ading indit teh manehna leumpang maju ngulon. Bari rarat-reret neangan anakna ngan hatena rada keueung asa nu ngeulis taya batur. Jauh jeung ading para mitra asa teu aya keur paku kumaha.
Tapi kulantaran butuh ku cara nu hade pikeun maluruh anakna, mangkurip neger-neger hate sangkan bisa ngajalankeun tugas kalawan hade ulah setengah hate. Kaayaan tetep rame, gamelan tetep taya eureuna. Nu lalajo eak-eakan surak lantaran wayang keur meujeuhna rame. Malah aya nu matak heran, najan wayang teu rame oge nu lalajo teh keukeuh surak meni ngaguru asa ka ini. Jiga nu nyurakan mangkurip jeung ading nu keur ngudag-ngudag nyinining. Ngan ku ading jeung ku mangkurip teu kaharti, malah mah jarong jon we neangan nyinining pating selendep kana sela-sela jalma loba. Nasibna kumaha atuh wana hese-hese teuing ieu teh. Ka mana losna anak aing teh meuni hese di tepunganana. Nageus poho kanu jadi kolot, nageus teu ngaku kanu jadi bapa. Naon sababna mung tepung ieu teh? Ceuk mangkurip ngupat dina hatena. Lantaran ngerasa kaget ku kalakuan anakna nu teu daek nepungan manehna, kalah kaabur-aburan luas leo. Akhirna mangkurip aya di sisi kulon, kaayaan di dinya mah nu lalajo teh rada carang, lantaran jauh ti panggung jeung kahalangan ku kakayon. Tapi nu dagang loba ngajajara jiga nu meunang ngatur, damar pating laleo katebak ku angin peuting, nu jajan meuni balawiri jiga di pasar, reg mangkurip eureun di dinya manehna rarat-reret neangan anakna. Cik atuh Gusti abdi tulungan. Nah kumaha carana ite nepungan pun anak. Piraku kakolot bes teu daek nepungan. Naon dosa abdi teh atuh Gusti? Ceuk mangkurip bari luak liuk unggal awewe nu disidik-sidik siga nu hayang teges tapi lapur anakna mah teu aya. Tuluy lempang deui lalaunan kalayang koloyong sorangan panon tetep rarat-reret ka unggal tempat neangan nu jadi anak. Beuki lila beuki ngidul tuluy mengkol deui ngetan muru ka hanapeut tangkal nangka. Nu geus dijanggikeun jeung ading teh yen rek tepung di dinya. Akhirna srog nepi ka nu dituju, di dinya geus nyampak ading ngajanteng bangun bingung. Tah geuning Ujang. Kumaha ka panggih nyinining teh Ujang? Mangkurip rada teger hatena tepung jeung ading teh tuluy ngadeuketan. Tah ya mang kalaka ngaleungit geuninganan teh laratanana. Duh, kumaha atuh nya? Kasah nanyakeun ari geus kieu ye. Ari di ditu teu aya mang? Ih, ari aya mah dibawa meureun moal diantep. Nyata eueuh di ditu ge eueuh pisan laratanana Pujang. Teh malam mangkurip. Jadi mah kieu mangnya. Bisi kaburu jauh manten, yuk urang pilari nu leuwih apik. Ayeuna mamang kawetan tuluy muter ka kaler ngaliwatan panggung. Tuluy teangan di ditu. Ari kuring rek neangan ka tempat diliwatan mamang bieu. Engke tepung di ditu, hanapeun tangka caringin leutik, sugan we ayeuna mah kapanggih mang. Ading ngatur laku para mitra sadaya, ngatur siasat. Bakatku panasaran hayang buru-buru nangkeun nyinining. Nya satuju pisan mang mah, yu atuh urang jalankeun deui. Tapi kade sing ati-ati jang bising jalma loba aramok deui ka urang. Bisi matak namahan susah, sok atuh geramiang. Ayeuna mang rek initnya. Sok mang, muga-muga lah ayeuna mah sing hasil. Sanggeus badami kitu mah braduanana miang deui beda tujuan. Ading maju ngulon tuluy mengkol ngaler ari mangkurip maju ngetan tuluy mengkol. Para mitra sadaya ngaler ngaliwatan panggung teh. Engkena bakal tepung deui ti beulah kaler di tempat nu geus dijangjikeun ku ading. Harita nu duaan teh waspadana keur dina neanganana leuwih apik jeung taliti. Terusuh jeung lalawora ngajaga katartiban jeung keamanan ngarah teu matak geumpeur. Sabab lamun balarea ngambek tangtu bakal leuwih hese maluruhna. Sabab bakal loba gangguan nu matak ayeuna mah ati-ati jeung apik. Ari nu diteanganana harita teh geus aya di beulah kaler. Pangna teu tepung jeung nu dineangan teh nyinining meuntas ka kaler teh sasalemep ka tengah riungan jalma loba. Tapi aneh pikeun manehna mah babari. Jalma-jalma teh nyingrai mere jalan, atuh teu lila meuntasan lautan jalma anu sakitu lobana. Nu matak barang jol ading jeung mangkurip ka beulah kidul, nyinining mah geus rek tepi ka beulah kaler. Sanggeus kaluar tina tengah-tengah jalma loba, nyinining ngarasa capek. Tuluy muru kanu buni di dinya atangka caringin leutik. Gek diuk dina akar, hatena ngarasa tenang sabab geus jauh jeung ading katut bapana, geus yakin moal kapanggih. Salamet sigana mah aing teh moal beunang ku bapa jeung Kang Ading. Da geus ka dieu mah buni,
ngan hanya kala aing teu bisa lalajo wayang da teu katempo ti dieu mah ka panggung teh. Tapi ahkeun bae da lamun Arjuna bijil masuk kadenge sorana. Ceuk Nini ngomong sorangan. Manehna ngarasa aman jeung tumaninah moal aya nu manggihan. Jeung deui hatena geus inget ka Arjuna. Jongjon diuk di dinya ceulina jiga nu rancung-rancung we ngadedengekeun dalang nu keur medar lalakon. Bisi aya sora Arjuna teu ka Bandungan lantaran rek lalajo ka hareup teu wani bisi kapanggih ku bapana atawa ku ading. Kocapkeun ading nu neangan ti beulah kulon harita geus mengkol ngaler rada gancang. Lantaran beh tukang majalma teh lowong tuluy maju ngetan lalaunan bari tetep rarat reret nempuan ka unggal juru. Susugana Nyining kaparengkeun balanga. Barang dogot ka dieu tangka caringin hate ading asa ngalenyap. Da teu samar manehna nempo anu keur diuk dina akar caringin. Yakin pisan Nyining memang teu pati caang dengan ukur remeng-remeng. Tapi ku dedegan jeung potongan buuk ge geus yakin. Yen eta teh Nyining bubuhan geus mineng panggih. Ading mundur deui kanu buni da kabeneran Nyining henteu nempoeun sabab keur anteng ngadedengekeun omongan dalang. Geuning kapanggih ayeuna mah si Nining teh. Keun sia diintip ku aing. Moal beunang leupas ayeuna mah teh aing kudu hati-hati supaya teu kabur deui. Rek ngadaguan Mang Kurip pasti moal lagi datang. Keunah ditungguan di dieu. Ceuk hate ading bari tuluy ngeteyep kanu poek. Gaek diuk dina batu bari tetep melong ka Nining meuni sirikna teu ngiceup-ngiceup bakat ku hayang sidik bisi teu kanyahoan ngilesna da sok luas leos bae. Dina waktu anu sarua bareng jeung kaayaan ading kitu. Mang Kurip ngadeuketan kana tangka caringin. Tapi manehna mah teu nyahoeun aya Nining malah hatena mah kukulutus we. Lantaran anakna lebeng teu kapanggih kalah kacape wungkul. Kacida teuing anak-anakan teh. Kakolo tega nyiksa meuni teu malire jiga ka musuh we. Kamana tu inditna kawas lain manusia we jiga sato kalakuan teh. Dedeuh teuing anaking boa-boa maneh teh kasarad ku setan siluman. Kasarung da geuning teu inget ka kolot. Kitu ceuk hate Mang Kurip. Bari tuluy leumpang lalaunan duak liuk jiga bangsa. Neangan nu jadi anak akhirna beak harepan sabab geus tereh nepi ka tempat nu geus dijanjikeun. Tangka caringin leutik geus aya hareupeunana. Keureuh we di dieu bari ngadaguan jang ading sugan we ku manehna mah kapanggih bubuhan budak ngora mah seukeut deuleu. Ceuk Mang Kurip bari tuluy ngadeuketan tangka caringin. Maksudna marek diuk dina akar nu pating raringkel sigana tumaninah da bararesi. Tapi barang serong kadinya katempo anu ngajengkat ini horeng Nyining reuwaseun sabab kaberdeg ku bapana teu katempo. Tik jauhna kanyahoan sote rek diuk dina akar pugu Mang Kurip ngajenghok keret kanu indit barang diteges-teges tetela anakna gero ngagorowo. Nyai Nyining ka dieu nyai ieu bapa ieu. Nu digeroan teu nemalan malah teu ngaliuk-liuk acan. Tuluy indit semurusuh beretak diberi ku Mang Kurip tapi memeh tepi. Aya nu ngajorela tinu buni celeng ngahalangan Nyining nu keur ngungkung kabur. Mani ngajenghok Nyining reg eureun bari neuteub kanu ngahalangan jalan barang breh tetela ading geus lilang ngintip. Beunang ayeuna mana melingas-lingas teuing Nyai. Naon sababna mung nepungan ka Tuang Rama? Tu ayeuna ka dieu tu. Anjeunna ngahaja milari Nyai. Ulah ka mana-mana atuh cicing sing tenang. Ceuk ading bari seuri. Panon melong kana beungeut Nyining sedengkeun nu ditanya mah teu nemalan. Kalah calangap jiga nu reuwas sabab teu kanyahoan para mitra. Bet di dinya aya nu megat. Sedengkeun di tukang aya bapana nu ngudag. Malah samemeh Nyining nyarita Mang Kurip tepi ka dinya. Gep nyekel pigeulang leungeun anakna, pok nyarita bangun capek meuning ngahega. Nyai na kalaka ngejat. Piraku tega ka bapa onaman mah. Sing karunya ka bapa teh nu geus lila neangan dibelaan ku kurubutan kanu bala ngidar kaleuweung ngapru ka lembur batur tapi nah Nyai kalah ka luas leos siga nu mung patepung sing karunya ka indung jeung bapa hideep. Nyining teu nemalan ngan ukur ngareret sakedeung tuluy ngeluk tungkul kawas nu era hatena asa kaduhung tapi tetep boga niat hayang kabur mung babarengan jeung nu jadi bapa. Ari pokona mah hayang laluasa babarengan jeung Arjuna nu ngagoda hatena. Nyining teh sadar yen boga indung bapa, sadar yen manehna teh manusia.
tapi nyinining teh teu bisa mopohokeun ka Arjuna, malah kalah ka beuki lengket masket bae. Mangkurip jeung ading silih teuteup duana ngarasa heran ku kalakuan nyinining, teu ngarti kana maksudna. Tadi nama geus atoh dan nyinining teh kapanggih, tapi ayeuna aya deui kasusah lantaran nyinining teh tetep linghas. Nu beunang teh kakararaga badagna, da lelembutan nama masih keneh jauh dikawasa keneh ku siluman. Kumaha mun geus kieu jang? Nah geuning si Nyai teh jiga nu teu wawuh ka urangnya. Moal kitu kasurupan mah. Geuning ditanya teh teu buru-buru ngajawab kalah ka ngeluk tungkul jiga nu sieun. Cek Mangkurip bari melong ka ading. Leungeun tetep nyekelan leungeun nyinining. Nah teu kedah siremutan mang. Ayeuna mah kedah bunga we hasil newak nyinining sabab kacida hesena. Keun urang akalan aringan saukur kieu mah. Da bisa diolo jeung dibawa nyarita. Yuk ayeuna mah urang bawa heula kanu aman. Urang tanya ka hayangna, ulah di dieu loba batur jeung kagok ari barai bari nangtung mah. Jawab ading tetep tenang. Siga nu taya hariwang. Padahal hatena mah sarua ngarasa keung bisi nyinining tetep teu daek diajak balik. Da geuning beuki yakin bae nyinining teh jiga nu hare-hare kan jadi bapa komo ka batur. Di mana atuh jang? Nama atuh ka ditu. Tuh di ditu mang deket imah nu mencal aya tempat nu hade keur cacarita. Dinya mah moal kaganggu, gerayu. Ku batur nu laliriwat babaku nama. Ading nunjuk ka hiji tempat ku Mangkurip direret sedengkeun nyinining hayang leupas tina cekelan bapana. Ngan teu tega arek ningalkeun kitu bae mah. Dari hate mah ge teu miceun ka kolot. Teu boga niat rek jauh jeung indung bapa ngan nya soteh. Kitu ka hayang laluas jeung hayang bebas babarengan jeung Arjuna. Hayang ulah kaganggu da isukan ge ari wayang mah geus bubaran rek balik. Ngan nyinining teu sadar yen di alam manusia mah eta tatanggapan teh geus aya kurang leuwih aya mingguna, tapi ceuk rarasaan nyinining satengah peuting ge acan. Ayu atuh jang nam urang ka ditu, hayu Nyai tuturkeun bapa, urang ngobrol di ditu geura sabab bapa teh geus posono ka hidep teh. Sarta melang bisi meunang kacilakaan, sing karunya ka indung nu beurang peuting ngarep-ngarep ka hidep. Yuk anaking gugu pangajak bapa. Mangkurip narik leungeun anakna sangkan daek diajak ini, tuluy rek dibawa balik ka imah. Tapi nyinining teu nemalan hatena tagibur, jajantung ratug tutunggulan. Melang jeung hariwang, susah jeung bunga. Susah sok sieun teu tepung jeung Arjuna, bungah pedah tepung jeung bapana, tapi aneh ka bapana mung milu. Hayang pisah deui bet teu parugu, ongkoh bungah tapi embung padeukeut, malah harita ge cicing bae, teu nurut diajak ini teh. Ading harita nyarita deui. Tarik we tumang lah teu daekeun mah sabab kudu puguh jujutanana. Ulah dilepaskeun, hese neangan datang tu kabur deui ari antep karepna mah. Ading bangun keheul lantaran nyinining beuki robah pamadegan. Kakolot jeung ka manehna hare-hare. Tapi barang ngadenge omongan ading kitu hate nyinining ngaheab panas. Da manehna teu boga niat rek ngajauhan kolot ngan hayang bebas lalajo sorangan di dinya. Sangkan mineng neutup Arjuna, pok nyinining nemal semua ambak. Ngomong naon bieu teh? Nanganggap kebo ka kuring? Kebeg ading jeung Mangkurip teh ngarenjag reuas. Tapi campur jeung atoh dan nyinining daek ngomong. Nu hartina aya keneh kaingetan ka ading, teu poho jeung pikiran teu ngaco. Ngan beda rarasaan bungkul, beda tujuan. Ulah bendu Nyai da akang mah teu boga pikiran goreng. Malah mah kacida nyaahna mata kieu oge. Apan pang nangudag-gudag ka Nyai teh bakat ku nyaah jeung melang. Hayang nulungan. Yu ayeuna mah milu ka ditu yu. Cek ading tetep tenang panon melong ka nyinining nu muncereng ambak. Nya bener Nyai ieu teh ngahaja neangan hidep teh. Geus aya kana 3 peutingna bapa teh ider-ideran. Neangan hidep. Teu boga tujuan goreng sabab babarengan jeung bapa initna ge jang ading teh. Nam ayeuna mah urang init ka ditu ulah baha ka kolot. Sabab ieu teh keur kasalamatan hidep keneh. Cek Mangkurip bari harita teh para mitra. Nuyun nyinining dipaksa sina daekeun ini tidinya. Atuh ari dikitukeun mah teu bisa nolak kapaksa sukuna ngalengkah bangun berat. Nurut kana kahayang bapana. Atoheun Mangkurip teh jeung ading. Bering init kanu dituju tadi rek badami sangkan sarerea bisa balik ka lembur kalawan salamet. Ulah aya pancabahya.
Nulalajo taya nu malire ka Nyinining atuh jongjon teu mata kagok. Malah tetep loba nu surak jeung keprok. Siga nu barungah pisan lalajo wayang teh. Sedengkeun Nyinining hatena sabil antara melang ka kolot jeung berat ka Arjuna. Kitu lain kieu lain kitu kadituna kumaha kadieuna kumaha bari lempang teh haben we mikir. Kudu kumaha mun geus kieu teu sangka bapa rek nyusul ka aing. Abong tarati sasarina rajin teh lalajo mandi disusul-susul. Kawas kabudak satepak. Na teu percaya ka anak kitu atawa bisi aing aya nu mawa kabur. Keun bae da kolot wajar nu jadi kolot mah melang ka anak. Mana kitu ge nyaa-nyaah ka aing. Tapi kumaha mun bapa ngajak balik da aing mah betah keneh. Lalajo sarta can tepung jeung Arjuna. Bingung kudu kumahanya. Nyinining can meunang putusan manehna bingung kabina-bina. Ka kolot teu wani baha tapi ka Arjuna berat. Teu wasa ningalkeun sabab ceuk pikiran Nyinining kasempetan nu hade teh ngan harita wungkul. Lamun teu digunakeun kalayan hade, pamohalan bisa tepung deui jeung Arjuna nu sakitu kasep ngalempereng koneng. Akhirna Nyinining nekad. Sakali ieu marek baha ka kolot sabab berat ka Arjuna. Lamun teh mamangkurip maksa manehna rek mere tanyakan sarta aya kahayang nu kudu dicumponan harita keneh. Tekung silila Nyinining geus tepi ka hiji tempat nu tumaninah pikeun ngobrol. Ading jeung mangkurip geus dariuk kalayan tenang. Nyinining diuk di tengah kencaeunana ading katuhulna mangkurip. Nyinining jempe bae teu daek nyarita panon malong ka lebah panggung. Kabeneran nengang ka panggung atuh wayang teh nu keur ngalalakon teh ka tempo. Nyanyi. Ayeuna bapa rek nanya, ulah loba teh nyarita anu teu puguh sabab moal aya gunana. Cing jawab sing jujur sabab ditanya ku kolot nu mikanya ka hideup. Ari hidup teh kunaon duas leo sorangan. Nah aya nu ngajak atawa indit sorangan. Naon sababna teu bebeja ka kolot? Nah sieun teu diidinan atawa kumaha? Sieun teu diidinan atawa kumaha? Cing sok nyarita ka bapa. Mangkurip mimiti nanya sabab geus hayang nyaho kana kaayaan nu jadi anak. Nyinining can ngajawab bakat ku bingung manehna teu gagabah rek nemalan. Jawab Nyai ulah asa-asa da moal naon-naon atuh. Ading ngomong. Tah kitu Nyai. Ulah asa-asa da moal dinaon-naon. Bapa mangan hayang nyaho wungkul sarta rek ngabantu lamun Nyai aya kahayang. Rek nulungan mun Nyai aya dina bahaya. Rek mepelingan mun Nyai aya dina jalan sasar. Lumatak teu kudu asa-asa da ka kolot. Sok caritakeun sabalakana. Teu kudu ngarasa kagok. Cek mangkurip bangun teu sabar. Tapi nyaritana tetep leuleuy ngarah anakna teu sieuneun ku kolot. Ari Nyinining ngahulang heula manehna mikir lila pisan. Sabab kitu salah kieu lain ka kolot berat ka Arjuna ge teu tega ningalkeun. Tapi tadi geus boga ancer-ancer yen rek ngabelaan kahayang. Kajeun baha ka kolot atawa menta tanyakan. Ngan aneh rek ngedalkeun teh berat kuleta. Asa heuras jeung ti koro asa mengpetan. Olebat beungeut Arjuna nemongan nyeh ngajak imut. Terhate Nyinining ngageter jajantung ratu gelat poho ka kolot. Pikiran manteng ka Arjuna nu geus patali janji teh. Nyai, kunaon kalaka ngahuleng? Rek ngajawab atawa moal? Lamun moal ngajawab di dieu mah teu naon-naon tapi buru-buru atuh balik. Yuk urang init ka lembur ayeuna di ditu urang ngobrol sing tenang. Malah bakal leuwih hade di lembur mah. Cek mangkurip satengah ngagebah. Panon melong kana beungeut anakna nu pias jiga mayit. Lim ka lembur abdi maresep keneh lalajo bapa. Nyinining ngajawab kawas teu sadar. Panon mah harita teh melong kana wayang. Peg hate mangkurip reuwas. Sabab ayakin anakna teu daek diajak balik. Tapi kareuwas disumputkeun poknanya leuleuy pisan. Nya teu naon-naon ari resep mah tapi kumaha atuh mimitina ieu teh. Nah hidup teh aya nu mawa atawa indit sorangan. Jeung saha lalajona bapa teh panasaran hayang nyaho kana kaayaan nu jadi anak. Sorangan we lalajo mah malah indit ti imah ge sorangan bapa. Sorangan. Nah wanian teuing terus kumaha ayeuna?
alus nama ulah kamalinaaan teuing urang balik we ka imah sabab karunya ka imah hidup nu cerik balilihan melangeun ka anak yuk balik heula ka lembur ngarah teteg kana hate Mang Kurip ngajak balik tapi nyenining teu daekeun da puguh geus berat pisan ka Arjuna sareng waktosna ka Bujang Sehet.